Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping, wilujeng tepang deui sareng pengajaran bahasa Sunda. Pertemuan atau tatap muka ke-6 ya, pertemuan ke-6. Dina pertemuan ke-6 ieu urang parantos tepang sareng bab nu anyar nyaeta bab 2. Temana kajadian. Dina pertemuan ieu urang baris bahas dua aspeknya sekaligus karena minggu payun anjeun tos praktek nyata nyarita jeung ngabandungan, bercerita atau berbicara dan menyimak. Saacana dilajengkeun ka pelajaran bahasa Sunda nu salajengna, ayo urang ngadua heula dipimpin ku salah sahiji di antara anjeun sadayana istidadan atau siap sadayana. Maka maos doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Kasihan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, langsung aja nya. Terus saya langsung ke inti ya. Acara atau inti kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar bahasa Sunda di pertemuan ke-6 ieu. Nyata nyarita ya, nyarita itu berbicara. Nah, di pertemuan ieu bab 2 ieu nyaritana adalah nyaritanya nyaeta pidato atau biantara ya. Sameme pidato anjeun kedah apal heula naon eta biantara teh artina ya tentunya pidato. Naon pokok-pokona, apa pokok-pokok penting dina biantara. Nah, di dieu aya 7 rupa. Sanaos 7 rupa sebenarnya inti nama tilu inti namanya eta adalah membuka, beusi, panutup. Ari ngaran biantara teh itu tilu penting nama ngan ieu kusabab biantarana tentang kejadian yaitu kejadian peristiwa di sekolah yaitu perpisahan ya. Anggap kalian kelas 6 pada perpisahan sareng kelas sanes atau karena sareng pak guru-guru atau sareng sekolah, maka yang di hadapan kalian teh aya adik kelas. Nah, makanya di sini isinya itu ada dari mulai ngedalkeun panuhun termasuk masih kene pembukaan ya. Ngedalkeun rasa kabagjaan juga masih pembukaan. Atau udah menjadi pengantar ke isi lah ya. Nah, tekad seterusnya itu apa namanya? Komitmen anjeun selaku kakak angkatan dari adik-adik kelas angkatan. Apa? Terus saran pikeun adik kelas, apa saran buat adik kelas kamu dan kecap-kecap pililian kata-kata perpisahan, apa kata-kata perpisahan. Nanti kita lihat contohnya. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Jadi di situ di buku nggak ada tuh halaman, nggak ada tertulis salam penutupnya ya, kelewat tuh. Cuma 6 di situ. Oke, ini contohnya ya. Contoh pidatonya ini ada di halaman 20 gitu. Oh iya, sebelumnya kalian nanti latihan bab satunya dikerjakan ya setelah nengok GC ini atau video di GC ini, nanti ditengok latihan bab satunya nanti mungkin ada waktu sedikit untuk Zoom, nanti Bapak akan cek sejauh mana ada kesulitan apa enggak mengerjakan latihan bab 1. Ya, baik. Kembali ke biantara isi biantarana, contoh biantara gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nitih wanci numustari ninggang mangsan utama
Dina poe ieu urang patepu ngumpul ngariung di tempat nu dipapaes guru parupa kaponesan urang sarerea nu tujuanna iwalti acara pileuleyan. Dina waktu ieu pisan simkuring sapara kanca seja ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun ka Bapak Kepala Sekolah, Bapak miwah Ibu Guru nu parantos masihan mangrupa-rupa ilmu pangaweruh salami genep warsih. Simkuring sapara kanca pohara ngarasa bagjana rumeh dina waktu ieu parantos tiasa namakeun sakola nu disakalakonan salami genep warsih. Kabagjaan liana simkuring sapakanca parantos dibekelan ilmu pangaweruh nu tiasa diangge neruskeun sakola ka sakola nu leuwih luhur. Simkuring sapara kanca ngagaduhan tekad yen ilmu pangaweruh nu ditampi ti ibu miwah bapak guru di sakola salami genep warsih bade diangge bekal pikeun neruskeun sakola serta bekal pikeun kahirupan di masyarakat. Oke. Dina acara ieu pisan simkuring nyuhunkeun ka adi-adi anu masih keneh neruskeun nungkut ilmu di ieu sakola supaya diajar sing nya-nya sing bener-bener sing soson-soson sabab diajar teh pohara pentingna pikeun yang harupan zaman nu beuki maju. Lamun bae urang katinggaleun dina diajar tangtu bakal katinggaleun dina sagala rupa. Nu panungtung ti simkuring ngedalkeun pileuleyan ka adik-adik kelas sadayana duakeun simkuring sareng rerencangan rek medal ka alam nu anyar. Sakitu biantara ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu pidatonya. Itu susunannya ini tidak lain adalah 7 macam ini. Salam penutup. Di sini di buku halaman 22 kata-kata penutupnya kelewat ya. Makanya ini ada apa tambahan ya. Salam penutup ya. Ada 7. Nah, itu aspek nu kahiji nyata nyarita dalam bentuk pidato. Kedua, ngabandungan ini menyimak ya. Ngabandungan di nabab 2 ieu nyata adalah ngabandungan dongeng lutung kasarung. Nah, kamu baca aya 11 alinea tuh 1 2 3 4 5 genep 7 alinea. Ciri nu nyimak lamun ngarti kana eta ucapan anu disimak pasti bakal paham eusina naon. Nah, Bapak sudah bantu untuk kalian. Ini ada cerita lutung kasarung itu dari alinea 1 sampai alinea 7 udah Bapak buat rangkumannya. Coba perhatiin. Intinya ini nih, yuk sudah Bapak duit nomor. Di alinea kahiji itu intinya adalah Prabu Tapa Ageng gaduh putra 7. Nah, saha wae ada situ ada kahiji aya Purbararang, muka 2 Purba Endah, muka 3 Purba Dewata, muka 4 Purba Kancana, muka 5 Purba Manik, muka 6 Purba Leuwih, muka 7 Purba Sari. Ada 7 putri sebenarnya. Putri yang perempuan, kalau putra itu ya anak secara umum. Nah, ingat ya tuh ya, ada 7 putra. Sabaraha putrana aya tuh saha wae. Nah, tadi itu udah disebutin dari Purba Sari, Purba Karang, Purba Endah, dan terakhir Purba Sari. Nah, itu alinea kedua Prabu Tapa Ageng tos sepuh bade nu turun tahta. Manehna bade turun tahta. Anu tos sepuh bade tahta. Nah, dina turun tahta teh ternyata tahta kerajaan teh malah diturunkeun ka si bungsu Purba siapa? Purba Sari, bukan ke yang cikal. Yang cikal itu yang sulung ya.
sulung atau yang bontot. Bontot tuh yang cucu bungsu ya. Yang paling ujung. Kalau ini malah dikasihnya ke yang paling ujung si bungsu tadi, si Purbasari. Atuh si kakak itu marah, Purba Rarang ya, marah. Nah, akhirnya si Purbasari diusir ke Gunung Cepu. Nah itu akhir dari isi paragraf kedua. Paragraf katilu Guru Minda ngimpen Kedugarwa. Nah ini diceritakan di negara yang berbeda lah. Biasanya kalau pewayangan, kalau cerita berbeda itu ditandai dengan ada itu apa namanya? Ada bendera itu yang bendera yang kayak apa namanya? Ubah itu ya. Gini-gini artinya di cerita lain. Ini ada di cerita lain, ada di Kahyangan Guru Minda. Dia ingin punya garwa. Garwa itu adalah istri. Dia ngimpi Tibojona kelarek pakai raksukan lutung. Nah, tapi dia sebelum berangkat nyari jodohnya itu adalah dia berpakaian seperti lutung, yaitu Guru Minda. Nah, yang keempat Ratu Hoyong tuang daging lutung. Nah, diceritakan lagi di negara Pasir Batang yang ada tadi Prabu Tapa Agung itu, si ratunya ingin makan daging lutung. Nah, disuruhlah Aki Panyumpit disuruh mencari daging lutung. Pada alif yang kelima, Aki Panyumpit sempat putus asa, sempat putus asa alias apa bahasa Sundanya itu, kapok atau hampir tersabar. Dia akhirnya belum dapat lutung. Akhirnya pas udah puncak sabarnya itu ketemu lutung. Berarti yang tadi kayak manusia tadi, berarti siapa? Guru Minda. Nah tapi Guru Mindanya itu ngomong, si lutungnya itu kok bisa ngomong gitu, minta syaratnya jangan disumpit, tapi saya siap jadi anak angkat Aki. Nah dibawalah Aki Panyumpit bawa lutung tadi yang berbentuk manusia tadi, karena bisa ngomong, dibawa ke keraton. Nah, di akhir cerita di dalam lutung dibawa ke keraton, tapi barang lutung rek dipencit, mau dipotong, mau disembelih, tidak ada yang apa namanya, terak. Kalau terak itu apa? Mempan. Bahasa Sundanya itu terak. Terak alias tidak ada yang mempan, pekarangan atau pisau yang ada. Akhirnya kata ratu lengserkeun, pasrahkeun heula bae ka Purbasari sugan perlu aturaneun. Nah karena Purbasari diusir tadi, udah kasih aja ke Purbasari buat nemenin Purbasari, siapa tahu dia butuh. Waktu dipasrahkeun ka Purbasari, lutung teh Guru mindah rupa jadi manusia lagi yang kasep. Jadi giliran mau ditemuin dengan Purbasari, si lutung tadi berubah lagi jadi manusia. Nyata Guru Minda putra Dewata di Kahyangan. Saterusna Guru Minda nikah sareng Purbasari. Itu cerita tentang perjodohan antara Guru Minda dengan Purbasari yang tadi pura-pura jadi lutung. Nah, itu isi Ngabandungan ceritanya seperti itu. Oke, hatur nuhun, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini aspek nyarita dan ngabandungan dalam pelajaran bahasa Sunda di pertemuan kana ieu. Urang akhiri pelajaran ieu ku maca hamdalah alhamdulillah dan doa qiraatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi engke tugasna latihan bab hiji dikerjakeun, terus latihan waya di bab 2 ieu ge terkait dengan nyarita dan ngabandungan juga oke dikerjakeun. Saha bae putra Prabu Tapa Agung teh nanti contohnya naon nu ngajadikeun
ngajadikeun Purbararang amarah, apa yang menyebabkan Purbararang marah? Nah, itu contohnya dijawab siapa tadi udah dijelaskan. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.